Yo, Gut, gimana Gut? kenapa sih lain? Biasa we, kikiaan dalam waktu Naon ieu euy? karinding gitu. Bisaan sih lain euy. Nya atuh. Cikan deui. Main kena kumaha teh, Jo? Nah, itu nama biasa sih ya, kena pola mah. Ye, yang sorakna kalau kena paham ka dieu cetak pol ieu. Cobaan da dek kan teu bisa. Pangsaran. Ya oh atuh. Iya. Bismillah heula urang teh kudu yakin heula nya. Oh kudu lempeng jeung lahaula. Nya atuh. Lempeng manteng urang teh kan bogaan atau urang teh yakin apa pokona teh ora. Jadi itu. Wah, hebat bener. Ayeuna mah dawe kudu make pakaian kieu ye. Meh di dieu ku Neng Sari. Make pakaian ciga kamari mah buat asa. Teu liuk-liuk ye. Si lain bisaan Jo euy. Itu tina awi Jo. Kena awi. Dewek selaku orang Sunda teu apal ye naon ngaranna euy. Tah, aya. Loba nih kan? Heeh, nang nyieun tuh. Lain ini diperjualbelikan atau kumaha Jo? Nah, ari dijual belikan mah henteu ngan ari rek dibeli mah rek teh teuing. Teu bisa dewek mah euy. Coba ieu make pakaian kieu apa. Arloji. Terus aman, sepatu aman. Jelas kieu pokona Neng Sari kudu beunang ku dewek. Kajen beak teuing sawah dewek mah. Nah, hati. Naon si lain toge? Kebenaran ya si lain euy. Cik, ieu mah menurut ilaing. Ieu penampilan dewek kayak nu beda. Sidik teh tinggalina pasti rada beda enak mah. Rada gaya katinggalina ge. Rek ka mana ieu enak? Nyaho atuh dewek. Lain pan dewek teh mah geus boga pincereun ieu. Apa lain Neng Sari nu make tiung mah pokona mah. Kela mana sih? Asa can pernah ningali. Euy syukur ai lain can apa mah euy hariwan da. Mana mah sok sagala di heureuy ya. Komat ieu nya. Tong sok wani urai heureuy tah. Ngaranna teh Sari. Ciri-ciri mah kono ditiung. Kono eta nu dewek. Ade heuh. Ya siap lah. Ayo mah. Halus aya kitu mah. Dewek duit geus lebih pisan. Heeh, aing ngomongkeun masalah duit mah urang sarua Gut euy. Cik sugan aya ide Jo supaya pencairan si duit beureum teh poe ayeuna kudu cair Jo. Ah, aya Gut. Mang Emin teh kamari panen marus. Mang Umin. Nu panen teh teh Mang Umin. Heeh. Kieu we. Kurang buburuh tani manggul marusna we lah. Sabaraha si lain? Urang tanyakeun heula nu penting mah gawe we heula. Da teu Panggulan? heeh. Teh naon sih nu penting halal. Hayu Di mana na? di belah kulon di ditu gerayu. Ayo atuh tong balila sih teh. Ayo tuh Gut ah. Ayo. Ayo heula. Depan heula. Ya. Lumayan sakarung dua karung ya lah. Ya. Tangan, Dok. Mun atuh kitu mah. Toge rek kaharep heula nya. Sok. Cap dikandung atuh nya. Siap ge. Yo.
Ya, buat. Kunaon jelema teh? Pada kuring balik ke luar kota gitu. Dan mau virus. Dadang Jo. Aduh, good. Cekolot yang panjang umur nya diomongkeun tadi teh. Tuh. Ayeuna panggih. Kemana sih lain, Dang? Nona. Kakana Mang Dadang di mana? Oh, ulah ditu. Gede pelutna teh ditu. Kamari ge urang teh murak. Mun sagede kieu tah. Wah, coba. Gusti nu agung. Kadon ngurak Dadang mah. Batur-batur nanyakeun Dadang dek ka mana, tos di mana. Kalau ngurak Jo. Ampun, urang heuh. Asupan apa remote moal ngobrol jeung Mang Dadang. Nya kudu sabar we. Da lamun ieu lamun lain babaturan, lamun lain tetangga ya di pusurukeun kana solokan gitu. Nya ampun. Geranya. Aslina, Gut. Nya Aslina. Kamari ge menang sabarah kilo, aya meureun 2 kilo. Nyasar teu boga urakna. Astagfirullahaladzim. cek urang oge. Jo ieu si Dadang asa beuki ngawur pisan Jo. Gusti ampun. Kieu mah Dang, lamun geus panen mah dibere, ku urang dibere. Mesan sakali atuh Dang. Ampun. Jo ayo. Ngeng. Silain dek di rumah. Arak di dinya heula we neangan deukeut. Sugan loba. Ayo Jo mau aja. Ampun. Udah. Mana Dang? Dimes, diaduk, kunyal nya. Nona. Ampun, God, God. Padahal di ditu we ya. Padahal ditu loba keneh belutna. Teu kadengieun kitu. Wah budek we. Ampurasun. Pada Tah ngaranna Jimin. wah Jo. Telah jam sabar ieu. Lumayan beurang itu. Aya lapor mah ieu. Kumaha tuh? Telah meuli ah. Semalauna citarik atuh Jo. Punten. Oh Jo, Jo. Lapor God euy. Mau jadi menang duitnya tuh. Baik deui ya. Nyaho aing geus suruh kumaha ya mah. Ya udah balik ya. Lapor. Udahlah. Ya deui nya. Halus sih we. Si gagak teh ya. Sugan masih donto we ya waing ya. Malah aya ya. Soan dewek ya lah. Melong atuh melong, hei. Melong. Hehehe. Iya ku aing ke di mohek maneh ya. Gaya mohek ku aing tadi kitukeun tah. Set. Ieu nganggo cela, ieu nganggo lipen setip maneh ha. Pokona mah des. Kunaon si laing? Kunaon si laing? Hah? Sia teh bisa ngomong. Bukan kudu ku iya ya. Naon eta? Ngomong. Gua itu bohong ka dieu. Kenapa atuh kok teu bisa ngomong si lain kunaon aya naon sing balik ngomong. Si Ahmad. Buat mana? Aya aduh si Ahmad. Jago silat ya? Heuh. Luas. Coba si lain. Heuh. Terus kumaha? Sugan teh budak gitu tuh.
panggil di pengkolan. Wah, kudu siap-siap we. Siap-siap nyusun deui strategi kumaha ya. Si lain teh kunaon ku si Ahmad. Henteu nyata matak buburutun ka dieu. Bisi-bisi kunaon. Kira-kira ieu urang bongohan we. Oh jika nama mainna geus nyangan ilmu deui mah. Tapi kan bae selama si eta teu ngaganggu ka urang mah. Kan bae teh kudu jadi pikiran lah. Heeh, Ayeuna mah. bener deh. Ayeuna mah nu penting mah tugas urang teh naon hari teh? Oh nyangan si Ogut. Eta nu piduhiteun. Oh mukani ngorong tugas duit perak-perak Heeh, acan. ayeuna mah nah si Ahmad bukan bae lah. Kek ngomong-ngomong mana eta? Boga entok di mana? Deuh, si lain baduy. Lain entog anu kieu mah atuh. Naon atuh? Hahayaman. Ya pati. Pan sia si Lindek Japati teh. Oh. Si lain kok teu apal wae dewek. Tadi teh aya kitu enak kanang cokot teh dewek deung usaha. Pencit. Barudak montong boy itu si lain. Si untuk montong. Man lapar man. Montong nu kieu mah. Kumaha Nu tuh? kieu mah kudu digiring teh geuningan. Giring. Sugan menang hiji deui tadi kitu-kitu geuningan. Iya jalu di Kang. Wah, baik Kang. Tepan eta keur seban si lain ka kitu atuh. Si Donto teh aduh tingalikeun. Rek diripsikan ku aing gitu ayeuna ya. Si lain juga artis we. Kan bae atuh ya. Orang ini tah. Orang nyusun strategi nangan si Ogut ya. Bari ieu sugan menang jaluna. jangan jaluna deh. Tada. Allah. Waduh, bibita teh si eta. Teh. Bade ka mana teh? Eta bade kapalin lebak kan? Teh kalebak teh bade ka mana teh? Biasa we aya kapriyogian kumaha kitu Kang? Teh kumaha teh? Kela teh. Biasa kenalan meureun teh. Saha namanya teh? Neng Sari. Oh. Iya merenya anu tadi cek Ki Jaja teh. Saha Kang? Teh janten teh. Oh, mun atuh Kang, mangganya pamit heula. Oh mangga teh. Oh, paingan. Dah mantap gini dia mah. Aduh. Mantul benar ya mah. Jaja. Hari Akang tuh wartos uih teh. Nya ya akang teh teu beda da tos beres akang teh di Bantena ke Jaja jadi rapi kieu ya aya naon ya ja setelan nepi ka kieu dikamanakeun kampret jeung kopeah Nuhun Kang. Manawi ya abi teh Kang. Menuju nya aya incareun Kang nya pijodoheun teh. tuh bener Da nya sanes ngalepaskeun adat budaya kan. heeh Geuning da ari wanoja ayeuna mah geuning lamun teu kieu teh singkir teh. Jadi aret-aret acan Kang. nya ciri ku akang ge Jaja robah pisan nah hayang kasah ari Jaja sebenarnya nepi ka bebehakan kieu setelan dirobah kieu Numawi Kang Jaja teh nya pernah sareng wanoja. Ai saurna mah eta teh namanya uih di kota Kang. Nuhun. Nya Jaja teh kalesan para Kang ge terang nyarira nya lami lalengohan gitu. Sugan aya jodona gitu Kang. Matak ayeuna teh nya dikieu-kieu wae heula Kang. teu naon ari cek akang mah nya Jaja rek ngarumah tangga aya kahayang da aya dina keteranganana anu geus akil balik anu geus dewasa mah kudu prak gerak karawin aranjeun mangka Gusti Allah baris ngaganjar ku mang pirang-pirang kamuliaan kitu dina keterangan geus aya ngan ari cek akang mah nyangan ti pamajikaneun mah nu daek narima Jaja kumaha Jaja ayana ulah nepi ka Jaja bebeakan ngarobah kieu ja Nuhun Kang nyata kitu tah. Satadina we ari Jaja mah nya Manawi jeung Manawi gitu ari tos nguraksukan ge mah kitu si wanoja eta teh kataji gitu ku Jaja gitu. nya Gitu Kang. tina naon lah sakieu mah asa ulah mencolok teuing we gitu ulah ugal-ugalan teuing wayahna ja akang mah mau disalami teh soalna geus sono ka barudak sono ka Padepokan nya kitu we akang mah ukur bisa ngadoakeun we nya mudah-mudahan sapa munutin uluran sapa najati nekana hayang Jaja laksana murid menangkeun eta awewe kitu si akang mah ja sok
sing lancarnya kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nepi nih. Kemalana sarimpi ieu? Sarepi. Ah, sangka dari. Kenah, istirahat. Ari dah. Aduh. Kamarahan apa? Biasa geus rame we kita. Cantik ya. Bidadari di mana ya? Kamu cuy kieu ya. Asa kakaran ningali kakaran nempo. Heeh, anyar juga namanya. Bagian dewek eta mah. Dewek hayo kowe lain mah. Apaanan bahasa kamari teh jadi atuh. Pan lain boga dodol Garut. Maneun, maneun. Bisa sih lain? Bisa. Naon ieu teh bagian-bagian naon aya akang? Ada aja, mau tahu aja ya. Gelisnya. Orang nyoy kieu bidadari di mana ya? Sugan masih samangka nu kieu. Ah, Anu kieu. Neangan mah. heeh. Lain Sulaiman nu popeng atuh. Kieu teh. Pan gareng mau resep nu bahen. Lain. Dempok biola. Neng bade angkat ka mana Neng? Bade uwi ka bumi ka? Duh nyalira wae Neng. Nah terus ieu neng. Apa di dia tuh bagian keamananna sahanya? Ih, pilih aya nu nyulik, dan ngawartos ka Kang Karma ya. Aduh. Preman baraket juga. Naon eta wani-waninya ganggu bebek kami eta astagfirullahaladzim. Disampeurkeun ieu mah euy. Kenalan heut Neng. Hey, Nah, lain. kajagok si lain kunaon? Kajang jujuk gitu naon ngaganggu pisan atuh. Lain ku masalah ngajagog-jagona. Pan ieu bebek sari nyaho, ilaing teh bagian dewek ieu mah. Aduh, bagian juga biasa wae bagian. Baheula we jeung aing. Nah, sok. Sacan janur kuning melengkung. Milik sarerea. Naon sih bagian-bagian naon meni tengah artos ah? Oh, jadi si laing teh aringat. Hah? Tetek bae rek kitu mah jeung dewek. Ngan lamun rek kitu jeung dewek, komisi hangus. Komisi naon itu teh? Nangan sogut teh meureun. Oh nyoy. Acan, tapi duit butuh. Tah, eta inget ning ilaing. Ayeuna mah kari pilih. Erek milih awewe, erek milih. Geulak aja. Masalah komisi mah kan si lain titah neangan si Ogut. Kan ieu mah masalah awewe. Tah, sebelum janur kuning melengkung mah urang kaheula-heula we. Ade si lain ieu we. Halus kitu atuh. Ayeuna mah urang teken reng. Jadinya titah neangan si Ogut, mana DP-na heula? Kalem atuh masalah DP mah. Bari jeung gaweana ge acan cik nanya. Emang si Ogut geus bubuk can? Duh. Cang saya si lain. Kadewek-dewek ieu jeung si ieu. Bukti namana. Gampang, nanaonnya kudu aya heula DP-na nanaon oge. Uang jejak. Dengekeun. Masalah DP ge nya. Dewek mah tara mawa duit cash, sorry. Dewek mah paling oke digesek heula. Gaya si lain. Mau kejong temu duit cash gitu kos nu heueuh. Ku aing mun bohong ketinggalikeun. Jejak sekalian ku aing. Apal kitu ku aing teh. Mangga premeh teh. Cuman teh. Ah, liar-liar ah, asa beuki tengah artos. Kang abi ditanya nya Kang. Yang heula atuh Neng. Neng, Neng Sari. Kau sih gonoreng. Genah henteu teh kan lah. Orang kang gonoreng. Nah, benang ku aing. sok-sok DP. Mending DP. Si Ogut ku aing bubuk beunang. Ning kadinya Neng ku dewek gitu. Kalem atuh pokona mah masalah pencairan mah gampang tinggal mau sepati-pati jaja penampilan cewek ieu lamun teu pani jeung duitna. Pokona mah masalah duit mah beres. Nu penting mah si Ogut beunang kenela oke. Pokona mah
Kehet